Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Devina Nurfadila di kelas 10 pemasaran 2. Bade macakeun sajak anu judulna Guru Nu Aya di Hate Abdi karya Kustian. Guru anjeun pahlawan abdi anu terus ngajarkeun abdi ku pinuh rasa bungah kudu make naon abdi ngabalesna. Guru anjeun teu pernah lesu nyerah ngabimbing abdi. Anjeun kawas pahlawan anu terus nyaangan jalan abdi. Anjeun ngajarkeun sadaya ilmu pikeun ngahontal cita-cita abdi. Guru sanajan urang moal papanggih deui nanging anjeun terus aya di hate abdi. Abdi bakal terus inget kana nasehat anjeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.